Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perawan sadayana urang langsung karena hadisna majeng hadis 45 masih babulu wa anhu radhiyallahu an qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adaral ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dha'ifin. Wa anhu sareng hadis di Jabir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridwan ka anjeunna. Qala Jabir parantos nyarios kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kaayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kaayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa upami anjeuna wudu, idza tawaddaa di mana upami biasa di mana biasa upami, idza tawaddaa di mana anjeuna wudu ada ro anjeuna ngalirkeun almaa cai ala mirfaqaihi kana dua sikuna, ada ro anjeuna ngalirkeun almaa cai ala mirfaqaihi kana dua sikuna akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis ad-Daraqutni Imam Daraqutni bi isnadin dhaifin kalayan sanad hadis anu dhaif, bi isnadin dhaifin kalayan sanad hadis anu dhaif. Wa an Abi Hurairah sareng hadis katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah maridwan ka anjeunna. Qala Abi Hurairah parantos nyarios, qala parantos sasauran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a teu aya wudu kata Nabi teu sampurna wudu liman keur jalma lam yadkur anu manehna teu nyebat ismallahi nami Allah alaihi kana eta wudu. La wudu'a teu sampurna wudu liman keur jalma lam yadkur anu manehna teu nyebat ismallahi nami Allah alaihi kana eta wudu. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud sareng Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah sareng Imam Ibnu Majah bi isnadin dhaifin kalayan sanad hadis anu lemah. Walid Tirmidzi sareng numutkeun Imam sareng kagungan Imam Tirmidzi an Sa'id bin Zaidin ti Sa'id bin Zaid. Walid Tirmidzi sareng kagungan Imam hadis kagungan Imam At-Tirmidzi an Sa'id bin Zaidin ti Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'idin sareng ti Abi Sa'id nahwu hadis anu sami, nahwu hadis anu sami. Wa qala sareng nyarios saha Ahmadu Imam Ahmad
Wa qala sareng parantos nyarios saha Ahmad Imam Ahmad la yathbutu teu aya anu sahih fihi ngeunaan hadis bismillah sata acan wudu dina hadis bismillah sata acan wudu sayun sautik oge la yasbutu ta aya anu sahih fihi dina hadis bismillah tanah penyebat nami Allah sata acan wudu syai'un sautik oge wa anhu sareng hadis ti Jabir radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna qala Jabir parantos nyarios kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kaayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa di mana atau Nabi upami anjeunna wudu adaro anjeunna ngalirkeun alma cai ala mirfaqaihi kana dua sikuna akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis ad-Daraqutni Imam Daraqutni bi isnadin dhaifin kalayan sanad hadis anu dhaif lemah. Wa an Abi Hurairah sareng hadis katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ridho ka anjeunna qala Abu Hurairah parantos nyarios qala parantos sasauran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a teu sampurna wudu liman keur jalma lam yadkur anu manehna henteu nyebat ismallah nami Allah alaihi kana eta wudu akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud sareng Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah sareng Imam Ibnu Majah bi isnadin dhaifin kalayan sanad hadis anu dhaif Walid Tirmidzi sareng kagungan hadis kagungan Imam At-Tirmidzi an Sa'id bin Zaidin ti Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'idin sareng ti Abi Sa'id nahwu kalayan hadis nusami wa qala sareng parantos nyarios Ahmadu Imam Ahmad la yathbutu ta aya anu sahih fihi dina hadis bismillah sata acan wudu sayun saeutik oge wa anhu sareng hadis Jabir radhiyallahu anhu kan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tawaddu di mana anda wudu ada orang yang mengharuskan alam cari karena pakai karena dua sikuna kalau jauh para pengawasan dari hadis ada rukuni si isnadin doakin kalian sangat hadis anu wa an Abi Hurairah hadis ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sasaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a tersampurna atau wudu lima sesama lamnya tulismu al-manhat menyebarkan ismallahi nami Allah alaihi karena itu wudu aku dari para pengawas dari hadis Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah dari Imam Ibnu Majah di isnadin bagi kalian sanad hadis anu lemah wa Tirmidzi sareng hadis kagungan Imam Tirmidzi an Sa'id bin Jabir bin Zaid wa
Abi Sa'id sareng ti Abi Sa'id nahuku hadis anu sahih wa qala sareng parantos nyarios Ahmad Imam Ahmad la yathbutu ta aya anu sahih fihi ngenaan hadis. ngenaan hadis Bismillah sata acan wudu. Bismillah sata acan wudu. Bismillah sata acan wudu sayyidun saruki oge. Para wargi sadayana nu kusum kuring dipihormat satos disebatkeun ngeunaan wuduna Nabi sareng musab munan sinarang imamah oge dua sapatu. Ditambih deui tentang dalil ayana tartib dina wudu. Dinten tos didugikeun dalil tartib dina wudu teh sapertos tartibna dina pelaksanaan tawaf nya. Tetapi ibadah haji aya tawaf, aya sa'i di Safa sinareng di Marwah. Dina Al-Qur'an disebat inna Safa wal Marwata nu pangkayeuna disebat teh bukit Safa teras Marwah, berarti tawaf di dinya teh berangkatna di mana di Safa menuju ka Marwah. Berarti Safa heula teras Marwah. Aya nu janten dalil ayana tartib berurutan dina wudu. Terus hadis masih di Jabir ieu teh ilmu kanggo sadayana janten upami dina hadis selanjutna ngangge isim domir kata ganti wa anhu kitu nya teu disebatkeun nami rawina, berarti ieu hadis teh rawina tingkat sahabat sami sareng hadis sata acana. Hadis sata acana teh ti Jabir radhiyallahu anhu. Terus hadis nu me wa anhu berarti wa anhu teh huna ka Jabir nya. Matak tadi terjemahna wa anhu sareng hadis masih ti Jabir. Kaya Nabi nalika anjeunna wudu anjeunna teh ngalirkeun cai kana dua sikuna kitu nya. Taku ieu dalil ku ieu hadis teh para wargi sadayana janten dalil bahwa nalika wudu kitu nya ngawasuh panangan siku teh bagian anu kedah diwasuh nalika ngawasuh panangan kitu nya. Taya teh hadirin rahimakumullah anu kusim kuring dipihormat urang uih deui kana dalil wudu dina Al-Qur'an. Arah langkung jelas nya. Tos disebatkeun ti payun dalil perintah wudu dina Al-Qur'an teh nyata kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Deui handainya ke urang sambungkeun sareng hadis nu mah. Deui handai ya ayyuhalladzina amanu hai jalma-jalma nu iman idza qumtum lamun anjeun nangtung ilas shalah rek salat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kumah wajah aranjeun jeung dua leungeun aranjeun nepi kana siku kitu nya. Nepi kana siku. Tanu janten masalah ti dinya ilal marafiqi. Para ulama ahli nahwu aranjeunna nyebatkeun nya ilal marofiki didinya teh kahiji ngandung harti nepi berarti batasan. Pas wudu teh ngawasuh panangan nepi kana siku gitu. Terus nu kaduana
wa aydiyakum ilal marafiqi ila didinya teh hartosna sarta itunya ila didinya teh hartosna sarta berarti hartosna kieu lamun aranjeun kudu ngumbah panangan itunya jeung sikuna sarta sikuna ta hadis anu ngadukung kana eta aya teh hadis nu nembe kitu nya hadis nu nembe pedah di dieu disebatkeun bahwa nabi teh ngalirkeun cai kana sikuna ta berarti nalika wudu teh tong hilap sikuna di kumaha diwasu ta kitu nya nu salajengna aya di hadis ya hadis nusanes ya aya hadis menyebatkan kieu hadisna ti Abu Hurairah sanes ti Abu Hurairah praktek wudu Abu Hurairah ya. Aya hadis kieu anna Abu Hurairah tawaddoa Abu Hurairah teh wudu pagosala yadahu hatta asro'a fil adudi anjeunna wudu teh pas ngawasu panangan nepi ka ngalangkungan siku nya dugi kana adud teh naon Bu ti siku ka dieu ya namina adud Sungguring tos didugikeun ari bagian-bagian panangan kan upami ti didugikeun ka dieu mah yadun. Kusabab aya sendi tulang dina panangan ternyata antawi sendi tulang teh eta pinten namina. Upami ti dieu ka dieu kafun nya, ti dieu ka dieu rusgun, upami ti dieu ka dieu namina adud. Kitu nya. Ulah dibalikeun. Adud jadi duda. Adud nyerat nanti ku ain dot sinarang dal intinya adud mun bahasa Sundana naon ti dieu ka dieu teh aya bahasa Sundana aya nya atau cak teu kepenak nih Abu Hurairah mah para wargi sadaya numutkeun ieu hadisnya nalika ngawasu panangan teh ngalangkungan siku dugi kana adud ya. Warijlahu hatta asro'a pisaq ketika anjeunna ngawasu sampean langkung ti mumuncangan nepi kana bitis eta Tumma qala hakada raaitu Rasulullah yatawaddo saur anjeunna ta cenah ieu teh nu katingal ku abdi tina wuduna Rasul. Bahkan aya ulama para wargi sadayana anu ngaitkeun sinarang hadis nu tos diantos urang bahwa umat Nabi Muhammad engke di akhirat teh tina tilas wuduna anggota wuduna teh tilas wuduna bakal nebrak cahayaan eta tah dina tungtung hadisna teh aya kalimat kieu famanistata'a minkum ayyutila gurratahu wa tahjilahu falyaf'al cing cenah saha di antara aranjeun anu hayang si cahayana teh leuwih panjang leuwih lega berarti pek cenah lakukeun maka para wargi sadayana aya ulama nu nyebatkeun bahwa praktek Abu Hurairah nalika wudu di langkungan tina siku teh pedah aya hadis nu tadi saha anu hayang si cahayana teh manjangan jeung ngalegaan leuwihan tina siku lamun lebah ngawasu panangan upami ngawasu sampean langkungan tina mumuncangan tapi
Tapi da di dina fikih mah para wargi sadayana teu leupas tina perbedaan pendapatnya. Dina fikih mah teu leupas tina perbedaan pendapat. Aya ulama oge nu ngabantah nya. Ari praktek Abu Hurairah seperti tadi ieu mah anu dianggap ku jumhur ulama. Di antawisna Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, upami nu sanesna sapertos Imam Malik, para wargi sadayana teu kudu cenah kitu nya. Teu kudu dileuwihan. Naon sababna dina Al-Qur'an wae kumaha kalimatna teh? Idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kumbah wajah jeung dua pandangan nepi kana siku. Aya parentah ngalangkungan teh? Teu aya. Ieu numutkeun Imam Malik, termasuk ieu teh dipilih ku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Eta para wargi sadayana. Dan wihan deui hadis anu tadi teh gitunya. Hadis nu tadi teh nuduhkeun bahwa nalika wudu teh siku kedah diwasuh gitunya, bagian tina panangan. Dupi satos hadisna kumaha? Dhaif nya, lemah. Naon cenah? Lemahna pedah aya salah sawis rawi gitunya. Anu anjeunna teh henteu memenuhi syarat jantan rawi anu nu adil. Taya nu jantan kedoifan dina ieu hadis. Jadi upami misalna gitunya kedoifanana anu jantan pegangan ieu tetep we nalika wudu mah siku teh kedah diwasuh tah gitunya. Artina ditakdirkeun teu aya hadis nu ieu oge gitu. Nalika wudu mah tetep siku mah bagian tina panangan anu kedah diwasuh nalika wudu tah kitu nya. Saurna penyebab dhaifna teh dina eta rawi, dina eta hadis teh aya rawi namina Qasim bin Muhammad bin Uqail. Anjeunna teh matruk, hiji rawi anu dikantunkeun, ari maksa dikantunkeun teh ku ulama geus tara dipake. Setiap hadis ti anjeunna hadisna tara dianggo. Berarti upami hadis ti anjeunna tara dianggo, tara dipirosea ku para ulama, berarti di eta rawi aya masalah kitu nya. Para wargi sadayana ngeunaan kualitas hadisnya aya ilmu khusus namina ilmu mustalahul hadis. Upami orang belajar ilmu mustalahul hadis bakal tiasa maluruh hadis ieu teh dhaif, sahih atanapi hasan. Penginten salami ieu urang ngeterang teh eta we nya hadis teh sahih, naon deui hasan, dhaif, jadi naon maudhu nya. Bari jeung panginten nembe ngadangu teh aya rurupana teh nu kumaha ieu teh. Nu sahih nu kumaha, nu hasan anu kumaha, aya ge pahasan. Tak kitu para wargi sadayana di Simkuring tiap dinten Ahad ngariung sareng bapak-bapak belajar naon ka hiji tafsir Jalalain, nu kaduana ilmu mustalah hadis sareng bapak-bapak belajar. Ayeuna namanya dugi kana tentang ieu Bu hadis sahih kitu nya. Ari hadis sahih teh nu kumaha gitu. Ternyata aya syarat-syaratna teh gitu. Aya syarat-syaratna. Urang mah sahih teh namanya cenah. Tapi lumayan cenah oge saur ulama anu tos naliti kana eta hadis. Dan ulah kieu we nalika disebutkeun ieu hadis dhaif, keun bae lah da dhaif ge hadis. Urang mah teu bisa nyieun hadis ulah kitu nya. Lamun nyebatkeun keun bae dhaif ge da hadis, ieu teh seolah-olah ngaremehkeun jasa para ulama. Ngahaja aranjeunna teh ngadamel patokannya
ngadamel semacam ilmu kanggo nangtoskeun ieu hadis teh kumaha derajatna kualitasna teh. Tiba-tiba nalika geus dibukukeun geus puguh rumusna tiba-tiba baelah doib-doib ge da hadis. Itu sarua jeung teu ngahargaan jasa para ulama gitu. Para wargi sadayana anu makmul teh hadis 2 nya. Kahiji hadis anu sahih, kadua anu hasan. Anu dhaif para ulama benten pendapat aya nyebatkeun makmul cenah dhaif oge. Maksud makmul teh tiasa diamalkeun dijantenkeun patokan dalil, tapi ruang gerakna dipersempit. Itunya mung dina sababaraha bab hungkul gitu. Dina sababaraha masalah hungkul henteu keseluruhan masalah gitu. Barade lah mohon janten kalimat-kalimat anu memang mempertahankan gitunya, mempertahankan karena keyakinanana teh kitu para wargi sadaya. Janten wihan deui dina hal ieu urang kena selektif. Bahkan ku ayeuna mah ku simkuring sering didugikeun nya ka jamaah di simkuring. Janten keur ngalacak hadis nepikeun ka tiasa nimukeun kapanggih kalacak ieu teh sahih, dhaif, maudhu. Ayeuna mah dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik aya aplikasina. Jawamiul Kalim tiasa ku maktabah samilah asal urang gaduh laptop, gaduh netbook pasangkeun aplikasina di dinya. Terus tiasa ngoperasikeunana. Ieu teh hadis ieu misalna para ibu teh penasaran kumaha kualitasna bisa diamalkeun teh dilari di dinya. Oke aya datana. Tapi kan kakapena kau ya hadis teh dhaif, ya hadis teh palsu. Di urang para wargi sadaya potensi nyebar hadis palsu teh ageung, utami dina momen-momen tertentu. Lebat sasi Mulud nya Rabiul Awal itu seueur hadis-hadis palsu nu nyebar gitu nya. Nonton teh saha jelema cenah ngagungkeun kelahiran kami bakal kieu nah eta teh para ulama sepakat aya hadisna gitu. Bukan di mana teh. Ngan mungkin kanggo jami-jami anu aranjeuna sangat merhatikeun kana ngagungkeun kelahiran Nabi, ngarah jalmi semangat nu sanesna panginten munculkeun hadis-hadisna. Pesan kuring tos dipaparinan alamat kan ke para ibunya. Hadis teh kedah tercatat dina sabaraha hadis kitab hadis. Tipayun awal-awal belajar Bulughul Maram kahiji tercatat dina kitab Sahih Bukhari, kadua Sahih Muslim, katilu Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tah hadis mah kedah tercatat di dunia. Itunya tiba-tiba aya hadis itu benteu aya di dinya teu tercatat. Oh berarti bisa jadi gitunya disangsikeun ieu hadis teh. Lebat sasi Mulud seueur hadis-hadis palsu nu nyebarnya. Lebat sasi Rajab seueur hadis palsu nu nyebar. Sasi Ramadan nya kitu keneh. Gambaran kieu para wargi sadayana. Emut keneh teh Imam Bukhari koleksi hafalan hadisna sakumaha? Emut keneh. Awal-awal belajar Bulughul Maram tos didugikeun. Koleksi hafalan hadis Imam Bukhari teh 600.000 hadis. Sabaraha? Seueur 600.000 hadis teh. Seueur. Mun artos masa kedingnya 600.000 teh.
anu 600.000 ku Imam Bukhari dikumaha diseleksi mana anu sahihna. Ternyata nu sahihna teh hasil panaluntikan anjeunna mung sekitar 7.000-an hadis. Berarti sakanduna 500.000 langkung hadis anu naon teh nu palsuna aya di dinya, nu dhaifna aya di dinya. Nyebar gitu. Dan hanya karena diurang gitu asal bahasa Arab nya bahkan sok seueur nu nyebatkeun sanes hadis disebut hadis. Saur Nabi cenah ta an-nadafatu minal iman. Kade eta sanes hadis teh. Atau Nabi saur Nabi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, mun apal kana dirina bakal apal ka pangeranna. Nah habeut ceuk Nabi eta mah saur ulama da kitu. Tah intina kanggo urang kedah selektifnya dina bab hadis, teu meunang gagabah gitu. Tos dirumuskeun ku para ulama ilmu hadisna, tos dicatat hadis-hadisna gitu. Bahkan aya ulama anu ngahaja anjeunna ngarang kitab ieu mah nu dhaif unggul hadisna teh sakitab, nu maudhu unggul sakitab. Syekh Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani, upami para ibu yang terang hadis dhaif teh nu mana pilarian we hadis silsilah anu dhaif, silsilah hadis anu palsu. Jadi mah sakitab nu dhaif unggul, sakitab nu palsu unggul. Gina lamun urang ngaos eta kitab bakal terang oningan hadis ieu teh palsu. Ya. Kade deui palsu-palsu ge da hadis. Nah, lamun palsu-palsu da hadis lebah kana duit kumaha? Baela palsu-palsu ge da duit kapangi ke di penjara. Komo lamun hadis dhaif, hadis palsu dijadikeun dalil dina ibadah, pan naon anu ku urang diucapkeun dijadikeun pegangan di akhirat teh kan bakal dihisab di payunan Allah. Kete ku Allah ditanya dalil anjeun ngalakukeun ibadah kitu mana? Urang moal wani nya ngasongkeun ka Allah dalil anu lemah gitu, hadis nu lemah. Moal wantun ngasongkeun ka Allah dalil anu palsu. Dina diasongkeunana pengen nasor Allah teh naon da iman dhaif da ieu mah palsu. Nah gitunya para wargi sadaya. Ieu hadis anu nu kahiji dina pembahasan nu ayeuna. Terus hadis nu kadua nomor 45 hadis ti Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ngaridoan ka anjeunna. Qala Rasulullah sasauran kumaha saur Rasul teh la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Kalimatlah para wargi sadaya. Secara terjemah hartosna teh sok dihartosan teu aya wudu nya. Tangke ku kalimat la wudu'a teu aya wudu teh tiasa dua kemungkinan secara asal. Kemungkinan nu kahiji la wudu'a teh teu sah wuduna kitu nya. Kemungkinan nu kadua teu sampurna wuduna. Cing kintena nu pas nu mana? La wudu'a teh teu sampurna wudu teu sah wuduna. Teu sah wae padahal pusing kuring tos diwartosan da teu sampurna pas terjemah. Jadi hartosna teh teu sampurna. Tanaha ongko aya dua kemungkinan teu sah wudu atanapi teu sampurna. Nah nu dipilih beuteu sampurna. Pedah dina prak-prakan wudu ngaoskeun bismillah mah ulama sepakat bismillah mah sanes rukun
wudu gitu. Jadi hartosna kieu para wargi sadayana upami para ibu wudu ditakdirkeun teu ngaos bismillah sah wuduna sah ngan teu sampurna kitu nya. Jadi lamun buleut mah teu buleut teh benyol keneh. Lamun di bismillahan mah buleut tah kitu nya. Tadi dia bu dina penjelasan di ulama dina kitab Ibanatul Ahkam disebutkan kieu. Ajma'al ulama ala anna shalah la tasihu illa bit-thaharah. Ya. Para ulama sepakat rehna salat teu sah kecuali bebersih heula. Ngabersihan naon? Kokotoh. Wihande bu. Teu sah salat kecuali bebersih heula. Target dina bebersih berarti dua, kahiji hadas, kadua najis. Itunya. Tiasa kudu tapi ku mandi. Itu. Terus nu salajengna kalimat la sholata liman la wudu alahu wa la wudu aliman lam yadkur ismallah ya teh maksudna nafyul kamal cenah kitu nya. Nafyul kamal naon nafyul kamal teh ari nafyu teh ngaleungitkeun al kamal kesempurnaan. Artina lamun jami bade wudu teu bismillah heula teu ngaoskeun bismillah maka leungit kasampurnaanana kitu nya. Berarti benten sinaran susuci bebersih sateuacan salat. Itunya wihande ngarah ka hartos. Upami jalmi rek salat teu bebersih heula, teu wudu heula bari mawa hadas jeung najis sah teu wuduna. Tapi lamun jalma rek wudu kitunya henteu ngaos bismillah sah teu wuduna. Sah ngan nafyul kamal teu sampurna. Nah kitunya. Li ijma'il a'immah rahimahumullahu taala ala anna tasmiyah laisat ruknan. Sabab aosan bismillah mah sanes rukun dina wudu. Nah kitu para wargi sadaya. Ras jadi aya konfirmasi, non konfirmasina bi isnadin dhaifin sanad hadisna teh dhaif. Katami aya pendapat saha Imam Ahmad dina tungtung hadis. Wa qala Ahmadu sur Imam Ahmad kumaha la yasbutu fihi syai'un. Naon hartosna? Hadis tentang bismillah ngaos bismillah sateuacan wudu teh saur Imam Ahmad teu aya hadis anu sahih hiji oge. Tapi catatanana ieu teh pendapat Imam Ahmad. Janten kieu para ulama selain Imam Ahmad para wargi sadaya ketika aya hadis menyebatkeun teu sampurna wudu mun teu maca bismillah hadisna dhaif. Tah para ulama mah sok dilacak deui bu aya teu hadis nu sanes jalur nu sanes kitu. Kana nu tadi mah hadis Abu Hurairah riwayat saha Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, sareng Imam At-Tirmidzi. Berarti rawi hadisna sabriji opat nya. Tah aya ulama anu kieu selain eta hadis aya deui teu jalur nu sanes. Nah, ternyata ku para ulama kalacak aya hadis anu sami tentang bismillah sateuacan wudu dina riwayat anu benten anu kualitas hadisna ieu teh tiasa dipertanggungjawabkeun kualitas hadisna sahih. Maka hadis anu dhaif tadi teh
kadukung ku hadis anu sanesna, maka hadis anu dhaif teh naik darajatna tina dhaif teh jantan hasan li ghairihi kabawa ku batur kitu nya eta kahartos. Aya nu ngartos anu teu pinter. Jadi kieu Bu ya anda ya nya. Kana hadis anu neme teh ti Abi Hurairah riwayat Imam Ahmad Abu Daud hadisna teh dhaif. Bismillah ngaos bismillah sata acan wudu dhaif hadisna. Eta mah dhaif nu eta mah. Tapi ku para ulama dilacak cing aya deui hadis nu sanesna teh nu sami bahwa sata acan wudu teh kedah bismillah heula ternyata aya hadisna. Langkung kiat nu ieu mah dhaif, tah nu itu mah berarti langkung kiat sahih, maka nu dhaif ieu teh paekeun darajatna ka pangorohan ku nu sahihna kitu. Jadi naik darajatna nu neme teh. Jantan naon? Hasan intinya. Asal naon aya pendukungna. Jika urang mah kieu atuh panginten. Aya jalma anu ngawartosan ka urang masihan informasi. Pas si A ngawartosan ka urang, ieu kieu informasi urang teh rada kerungnya. Nah hate teh percaya ka maneh mah gitu. Bare informasi. Torojo teh aya jalmi nu kadua. Sami maparinan informasi, eusi informasina sami kitu jeung si A. Ngan anu kadua mah jalmana teh jujur, bisa dipercaya. Itunya. Maka informasi ti si A teh jadi rada naik ka anu kepercayaan urang teh kabantu ku nu kadua gitu. Kartosnya tadi na hadis kitu para wargi sadaya nya. Dina hadis kitu. Taya teh hadirin rahimakumullah. Berarti satu acan wudu teh aya anjuran ngaos bismillah gitunya. Ngaos wudu teh bismillah. Terus kusim kuring can didugikeun nya hilap harita. Janten kieu di balik bismillah teh aya naon? Di balik bismillah teh aya dua tujuan sebenarnya. Ku ngaoskeun bismillah nu kahijina isti'anah. Ari isti'anah teh nyuhunkeun tulung. Jadi upami para ibu dina amal-amal anu dianjurkeun sateacana bismillah, kegiatan-kegiatan nu sateacana dianjurkeun bismillah, ku ngaos eta bismillah teh ngandung hati urang nyuhunkeun tulung ka Allah. Mas bismillah teh seolah-olah ya Allah tulungan abdi supaya dimampukeun dilancarkeun ngalakukeun eta kegiatan nya. Sataacan tuan samillah sora Allah teh ya gulam samillah sora Rasul. Hai gulam, hai budak, hai Ibnu Abbas nya. Sok cenah sebut ngaran Allah rek dahar teh samillah. Berarti urang teh seolah-olah nyuhunkeun tulung nalika barang tuang eta teh kitu nya. Sing mampu barang tuangna tos dituang teh sing janten manfaat nunjang kana kasehatan kitu nya. Da panginten pami ku Allah teu ditulungan mah para wargi sadaya urang teh bujang-bujang kudu ngangkat gelas nya. Ngangkat beban anu berat, ngangkat sangut sasomot wae teu nepi kana paham teh. Itunya. Mata bismillah nyuhunkeun tulung ka Allah. Urang teh rek ka mana Bu? Kaluar bumi rek angkat-angkatan. Naon nu diaos? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Naon tujuanna mas bismillah? Menta tulung supados di perjalanan teh ti mimiti urang berangkat nepi ka uwih deui ditulungan ku Allah. Keur mah aya hadis nu nyebatkeun kieu mun jami kaluar ti bumi ngaoskeun bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ieu jami teh dijaga, diriksa surah Allah kitu. Teu nya. Pasti salamet. Nu kaduana para wargi sadaya
dibalik bismillah teh ieu teh hartosna teh tabarruk nyuhunkeun berkah sanggan aktivitas anu di bismillahan teh janten kasayan ka urang tah kitu nya rek wudu urang teh bismillah supaya ieu wudu teh jadi kasayan nya urang rek tuang bismillah heula supaya tuangna janten kasayan lungsur ti bumi rek angkat-angkatan bismillah heula supaya angkat-angkatanana jadi kasayan tah kitu ya saur ulama nya janten wihandai makna dibalik bismillah teh nu kahiji isti'anah nyuhunkeun tulung seolah-olah ku ngaos bismillah teh ka Allah teh urang teh muntahnya ya Allah tulungan abdi kaduana ku ngaoskeun bismillah teh nyuhunkeun keberkahan supados janten kasayan tur bertambah kasayanana ku ngaoskeun bismillah tapi tetap dina bismillah ge para wargi sadayana kedah ninggal praktek rasulnya rasul ngaos bismillah dina naon wae aktivitasna kitu nya eta hadir rahimakumullah mohon kahiji tangdosna panginten suantena ulah tarik kitu nya sikap dina mana nu kaduana usahakeun pas wudu teh ulah dilebat WC. Mohon janten kieu ieu teh aya dua pendapat oge nya. Aya nu bismillah hungkul gitu, aya nu ngange Ar-Rahman Ar-Rahim. Sim kuring teh acan maluruh langkung tebih kitu nya. Ieu teh ngange Ar-Rahman Ar-Rahim teh kitu. Ya bismillah we heula. Kumaha aya teh pertorsan atos wae atosnya para wargi sadayana eta rupina eusi dua hadis anu tadi ditarjamakeun mudah-mudahan ieu janten ilmunya nu manfaat ka urang sadaya wonten dina sagala rupi kakiranana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.